warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu abdi bade nepangkeun hiji warta ngeunaan jajanan tradisional nu mata kangen nyaeta Pukis Lumer. Anu tempatna aya di Cikalong caket bengkel sapeda. Jajanan ieu oge seueur dipikaresep ku budak Mora, murang kali jeung nu lain sabab rasana anu amis. Abdi tos terhubung sareng Naila Atifa nu tos aya di lokasi. Bukanya itu jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 12 sampai jam 10. Cara promosinya itu gimana? Saat ini sih belum ada sih. Paling ada diskon doang, potongan harga gitu. Oh, lewat diskon gitu ya. Kalau ramai itu biasanya hari apa aja? Rame biasanya malam Jumat sama malam Senin. Oh, oke, makasih ya. Pukis Lumer Cikalong ieu mangrupakeun salah sahiji jajanan nu ayeuna kerja dipavorit di masyarakat. Kunaon atuh? Sabab kukisna beda ti nu sejen, ti mimiti adonan nu hampang, rasana nu ngeunah nepi ka lalemputan leusna. Sagala mata hayang deui jeung di dieu urang tiasa milih rupa-rupa rasa, ti coklat lumer, keju, matcha, nepi ka rasa klasik vanila. Unikna pukis ieu ge arurang bisa pesen satengah mateng, teu ukur eta. Cara nyieunna oge unik pisan, bahanna make susu murni tur mentega pilihan sehingga hasilna lemes tur hampang nalika digegel eusina langsung lumer jeung ngeunah. Jadi, pikeun wargi nu resep nyobaan jajanan nu keur trending, tong hilap mampir ka Pukis Lumer Cikalong. Dijamin rasana ngeunah, lumer, tur mata kayang deui. Nuhun Naila kanggo laporanna sakitu wae warta dinten ieu mugi aya manfaat jaker urang sadaya. Abdi Inten Diandra Maharani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.